panggorengna tempat di alam dunia dua, hiji WC, kedua pasar. Kunaon WC maka jadi tempat panggorengna di alam dunia. Jelema cager ge normal datang ka WC mah ngadak-ngadak teu boga kaera. Tataranya ari jelema taranya nya taranya tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah saur mantena di barang kaula ingat aya di muka bumi teu pernah ningali larangan kaula. Ngertos? Hayu tangurang sia. Woi goblok. Sia. Mudah-mudahan kamu pakai nyarekan. Siapa monyet boro-boro di WC video call. Ayo sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala azza min qailin alim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin wal muwaqqirin, para sepuh, bini sepuh, para ulama, para habaib wal asatid al fudola musami hadir wa nafsu bi dzikri pangersa muassis ma'had al inba kasauran mamagelar almarhum Allahyarham kapungkur di ngaranan imba teh dua arti. Kalau singkatan imba Indonesia bangun, Indonesia bangkit. Kami bahasa Arab binaan ba'a yunbi'u imbaan. Jadi al-ikhbar hartosna anu ngawartakeun, anu nyebarkeun Islam di tengah-tengah masyarakat. Al-Mukarram pangarsa guru urang sadaya muassis Ma'had Nurul Mukhtar Teluk Agung begitu hormat. Oke pangarsa Al-Mukarram guru urang sadaya sepuh muassis Ma'had Al-Jazila pangarsa Bapak. Oke para Al-Mukarramin pesantren Burujul khusus. Oke pangarsa mubalik alladzi sayuballighu alaina al-khataib pangarsa Mama Cijengkol. Oke pangarsa Al-Mukarram alladzi kon
alladzi sayaqra'u alaina ayat minal Qur'anil azim kayadi mukmin ainul mubarak. Alhamdulillah parantos aya di tengah-tengah urang sadaya Al Habib Reza Al Musawa hafizahumullah wa ra'ah, Al Habib Najmi dan para habaib yang lainnya, para pecinta ulama, para pecinta syiar Islam, ibu bapak sepuh miwa anom nusami hadir nukwabi dihormati, mugi sadayana kening darajat kemuliaan di Allah subhanahu wa ta'ala. Di nararaga haul oge sekaligus walimatul waqirah hiji haul pangersa almarhum Kiai Haji Muqdis Murtabo anu geus berjalan di ngawitan mantenangan tunkeun dugi ka ayeuna. Urang sadaya teu oleh-oleh namplokeun doa mantena aya di alam barzakh, aya di masa penantian. Mudah-mudahan kuburna dijadikeun raudhatun min riyadil jannah, hiji taman tina taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, syukur ke Allah atas telah selesainya pembangunan Masjid Jami Al-Imba. Lamun dieu ngaos disakalikeun dua tema hese nyebutna, jadi kudu hiji-hiji. Haul heula masjid heula, masjid heula, masjidun ngan ari rada ka barat-baratan mah jadi masjid, malah di Amerika mah masjid mesque. Orang Amerika lu menyebut masjid mesque, tapi urang mah masjid nya. Di urang mah di lemur teh di mana mustaqmin huna pokona masih gitu. Tapi ada teh lamun zaman Belanda mah nya ngahaja diselewengkeun kitu supaya urang Belanda ulah ngancurkeun. Jadi lamun disebut masjid, disebut musola, urang Belanda nyenter, urang Belanda nyiriam. Sabab waktu Belanda ngajajah Indonesia, Snoek jeung Van der Plas ngomong, jauhkan bangsa Indonesia dari Islam dan seluruh sarana dan prasarana pendukung kemajuan Islam. Pokoknya manu aya keagama-agamaan anu nyerepet-nyerepet karena ngajarkeun Islam jauhkeun. Tapi para ulama kapungkur pintar. Lamun disebut masjid Belanda ngartieun diganti masjid. Lamun disebut musola Belanda ngartieun diganti tajuk, langgar, surau. Malah ketika NU berkumandang, sementara NU punya mars lagu khas NU, ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman. Sempat ditanya, wahai Ki Wahab Hasbullah, ngaku NU cinta tanah air, ngaku NU cinta Indonesia, ngaku NU pembela tanah air. Mana buktinya? Sedangkan lagunya saja NU menggunakan bahasa Arab dengan cerdas dan bangga. Al-Mukarram Kiai Haji Wahab Hasbullah menjawab pertanyaan, kenapa saya lagu NU malah menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Indonesia? Jawabannya simple, supaya Belanda dengar dieun.
lamun maharita Belanda ngartieun karena arti daripada yalal waton hubul waton minal iman Indonesia biladi terus ada kena kullu mayyati kayauman baka pihartieunana siapa datang mengancammu kan binasa di bawah zulimu leuri sahaja manu datang ke Indonesia ngaganggu akan hina jatuh di bawah kehinaannya padahal lagu eta teh lebih mengancam daripada Indonesia Raya lebih mengancam daripada Bandung Lautan Api lebih mengancam daripada sorak-sorak bergembira tapi lagu Yalal Waton dinyatakan aman lolos dari serangan Belanda padahal esina laguna siapa datang mengancammu kan binasa di bawah bulimu padahal mah sok sanorek macam-macam ke bangsa Indonesia hadapi dulu saya bangsa Indonesia tadi gitu modar sebalik ngaran kabehanana ngan untung ngagunakeun bahasa Arab Belanda teu ngarti aman ta ieu ge dalam rangka syukur atas selesainya pembangunan masjid tapi urang dieu sok disebut masjid eta teh berlakunya teh zaman Belanda ngajajah Indonesia supaya jelema barepas asup ka masjid teu dihalangan ku Belanda nyebutna areka masjid artinya ngerti tajuk musola jadi tajuk masjid jadi masjid nah itu begitu masjid ini bahasa Arab sajadah yasjudu sujud dan pawasa jidul wadat amas judul usjud latas jud kudu nama mas jadul isim zaman isim makan tapi kan jadi masjidun ya di urang mah nyebut masjid menang kolil langka sama meureun gitu ieu masjid hiji-hijina tempat nu pangpayuna diayakeun di muka bumi pangpayuna teh Ka'bah ari Ka'bah teh ayana teh dilebet Masjidil Haram inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah pangpayuna bumi nu didirikeun di permukaan bumi nyaeta Baitullah nu aya di Mekah Al-Mukarramah nu jadi kiblat jelema salat sadunia di mana wae datangna kabeh kiblat ka Ka'bah masjid tempat pangutamana di alam dunia gerak khairul makani masajiduha wa syarrul makani aswaquha wa hamamuha tempat pang alusna di alam dunia teh masjid panggorengna tempat di alam dunia dua hiji WC kadua pasar kunaon WC maka jadi tempat panggorengna di alam dunia punten jelema cager ge normal datang ka WC mah ngadak-ngadak teu boga kaera leres itu tataranjang ari jelema taranjang nya taranjang kade Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah saur mantena di barang kaula ingat aya di muka bumi teu pernah ningali larangan kaula tadi deui Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah mantukna Kangjeng Rasul saderek misan Kangjeng Rasul Sayyidu Syababi Ahlul Jannah
anjeunna teu pernah teu kantos ningali gagaduhanana ku nyalira komo ku batur. Ngertos? Hayu tanggurang sia. Woi goblok. Goblok sia. Mudah-mudahan kamu pakai nyarekan. Siapa monyet boro-boro di WC video call. Ayo sia. Boleh enggak? Kosong akang mah. Kosong goblok tadi menurut batur. Lalakina di kamar, di mana di Situwangi. Awewena di mana di kamar, di mana teuing di ditu. Eta video call we monyet bener. Punten, ari buat monyet ka jelema, coba ari nu sok nempo-nempo aing larangan jelema apa monyet. Jadi lamun haji salah nyebut monyet kana keur video call tataranjang, salah tuh. Salah tuh. Dan begitu mah biasanya ke nyabutkan atau masa kacarekan eta mah monyet awewena jeung lalakina weh buka dong sayang siap pan aing sok nala dina Twitter dina naon oh seperti itu gayanya gila pokoknya gila banget Ingat amit tahu tu, tong jadi monyet, tong jadi urang bajelema asli naboga kaela. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bujang di luar kamar mandi, nuju iba di kamar mandi, teu pernah ningali kana laranganana ku nyalira. Ayo. Urang mah di kamar mandi mah bebas awewe lalaki wah di sabunan siar ngomong naon ka hingga tah saur Kangjeng Rasul panggorengna tempat di alam dunia kedua kahiji WC kunaon WC jadi panggorengna tempat sabab jelema datang ka WC ngadak-ngadak taranyam ari keur taranyam jelema kurang ka era kadua panna WC tempat anu panggoreng-gorengna sadunia neangan tempat nu haram dibacakeun Al-Qur'an moal aya kecuali di jero WC. Tapi barudak ayeuna mentang-mentang di WC maca Quran haram dianggapna ari ngalagu mah meunang. Jadi bari modal teh bari nyanyi. Kutanya siang, kau jawab malam ada apa denganmu. Beda modal nanti mau disini kacapi. Macet dicolok make obeng. Nuntuna nanya kena ada apa denganmu. Oh, bari ngaheuyeun goblok teh. Nah, WC. Kedua, tempat panggorengna di alam dunia teh pasar. Pasar teh terminal wadul sekamplas bohong. Rek meuli kopea atawa samping wadimor da IBHS mah maka beuli seteh. Maksudna ge ahayu apa mere aing. Beungeut buat di salana bereun. Untung buka banget lain cabokeun lamun aing cabokeun unggal balik konangan jenyur meureun. Ngan itu nanti bereun balik ke konangan teh duit teh meunangan. Terus kata mah pesa ge udu di Allah ya nunggu. Terus saja lumayan lah. Ai kasih pernah pada tiba heula nya. Bae pudak teh iklan deui. Pian deui. Jelema rek meuli wadimor. Itu teh teh ngan 60.000. Kan tukang dagang teh lebaran mah ada ngalenakeun harga we. Da marema nyebutna. Kan hoyong meser wadimor sabaraha 100. Nah kan kamari ge abdi meser 60. Oh 50. Oh teu tiasa teu dituntos rangkuman. Padahal manehna teu pernah meuli. Mun geus meuli ge mah meuli deui. Nya. Kadua nu dagang nyebutkeun di
itu lagi tos langkungan, waduh, dan itu lagi 40.000 dijual 50 buka mati 10.000, tapi demi ngabela keuntungan lu dagang ngawaduh, lu meli ngabohong, cek lu meli demi Allah kamari abdi meli 50.000, maka demi Allah cek lu dagang demi Allah abdi kan pernah ngajual 50.000, padahal kamari dia ngajualan 50.000. Terminal wadul setamplas bohong. Kedua, barang pasar barang murah, jelema nu aya di pasar jelema murah, nu sok ka pasar jelema murahan. Ohnya jujur aing nanya sih, jalmina aya pernah tuh ningali pangersa Al-Mukarram guru urang sadaya Teluk Agung sugan di pasar ngana kerese balanja pernah tuh nanya ke ibu-ibu saya tukang ke pasar pernah ke depan serang Al-Mukarram Teluk Agung sering Bapak Aja Jila menuju Meser Pawang di pasar ya laki pernah ke depan serang Al-Mukarram di pasar boro-boro pangersa Al-Mukarram deh oke kita marada murah mengesan ayo liwat apa Jumaah balik ke onangan takarek lain beli bawang ayo. Jadi mau panggil uing di pasar poe Jumat lain baranya liwat dan menjalan. Ohnya barang pasar barang murah. Jadi mau masuk ke pasar di rumah. Kali ya, poe masuk ke pasar berat murah. Baru ke pasar berat. Oh murah. Dari situ ya. Pangutamana tempat di alam dunia teh masjid. Hiji bukan dia bicara hukum ya. Hiji teu meunang ngomongkeun urusan dunia di jero masjid. Man takallama bi kalami dunya fil masjid ahwa bobo amalu arba'ina sana. Sahajal mah ngomongkeun urusan dunia di jero masjid dilebur amalna ku Allah 40 tahun ke atas ya. Kedua udut, osok arudu di masjid tara, osok arudu di masjid, hukum naroko di baheula oge makruh nah hiji lamun di luar masjid. Lamun di luar, tayu nayu, yang dia di luar lain, di luar, hukumnya ngarokok di dia makruh. Kedua, lamun pematak ngarugikan karena kiswah napakah pamajikan, wih, hari giliran melipudun masyah, abdi pecandu kelas berat, sapo-sapeti ngarokok 5 bungkus. Bulan puasa mah kamari irit ngan 2 bungkus seperti dokter HS di pusing ngagadang wae keur ngarancang hayang menang duit sakarung. Tah aya deui ngaroko haram iraha sanajan di luar masjid gue kersana Habib kalau resah di urang mah sok mimpi Habib tapi akhirnya lain berlaku ka Habib ieu wae saha wae nukur acara tawasul rotib maulid ngagungkeun ka Kangjeng Rasul sia mah tulur goblok teh abong kena Habib anu nuju rotibna Aisyah di tukang simpulun haram tengah hormat haram taudu didinya kartos katilu ayeuna sapada abdi ngaos diteraskan karena Qori Al-Mukarram ke saya di dia Kang Haji nuju ngaos Quran marane udut tah dina tingkah eta batur keur Qori keur ngaos Quran udut haram artos teu ari deui di poho tadi balik video jadi malah para sehat cek Haji Sahlan ge udut teh haram salah di Jomar siang ngadengikeunana ya aslina udut kumaha hukumna makruh kecuali lamun di jero masjid. Kedua
lamun nuju rotib maulid sholawatan tawasulan tahlilan kumaha nyebut gawe eta udud hukumna jadi haram. Katilu lamun nuju ngupikeun Al-Qur'an eta ge hukumna udud jadi haram. Artos teu tadi bisi balik di dieu jadi para sia ngagugoreng dewe baikna ge tukang udud sia tapi kabatur ngaharamkeun salah cuma sia kana teh anak goblok teh geuleuh aing ai balik teh ngaji sok dinyalakeun ka dewe kudu maneh nu budak jeulina ada ka kori ge di eta mah ibu heuh ulah udud dapat kori ayeuna mah gae da kain kori keur pamlam ge mah aduh sing sebut si ayeuna teh kok ge lamun teu elo mah ku balik udud boleh edan tah eta bapak teras deui sahur Kangjeng Rasul man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Lain ngolok lain ngabibita dan nyariosna Kangjeng Rasul disebutkeun ngolok pantes da gelar lagi al basirnya disebutkeun ngancam pantes sabab gelar lagi an-nadir. Kangjeng Nabi teh ngabubungah ngabibitaan ku surga, Kangjeng Nabi teh nyingsieunan ku neraka. Saha jalma nu ngabangun hiji masjid di dunia lain ku sorangan andil miluan nyumbang dina pembangunan masjid saur Kangjeng Rasul mangka Allah Subhanahu wa taala bakal maparinkeun bakal ngabangunkeun imah hiji sewa engke surga. Mudah-mudahan ieu ucapan Kangjeng Rasul masing karaos betos ku sadayana warga Situangi ladang capek kesam kebelet kehek liang caduh kabehanana capek. Mudah-mudahan masih karaos dia pangandika Kangjeng Rasul amin ya rabbal. Di dunia manyeun Masjid Al-Inba hiji kusarea engke mah hiji ewan ayeuna mah hiji kusarea engke mah hiji sewang. Garaduh bumi di surga amin ya rabbal alamin. Hiji deui tong dilatih hiji deui engke di poe kiamat iraha engke iraha engke jangan hese teh engke cek aing engke ngalira wae da urang mah iman kana kiamat sadayana iman lamun teu iman urangan dukun iman hiji. Ya, jadi keimannya terus di poe kiamat begitu numpang payuna digugahkeun teh malaikat Jibril. Gum, ya Jibril. Gugah Jibril, gugah. Aya tos gugah Jibril teangan ku anjeun kuburan Muhammad. Ieu bumi tos diratakeun sadayana tos jadi perak. Laut teu aya, gunung tos teu aya, ieu bumi jagat sadayana rata, panon poe tujuanana caket. Bayangkeun sok urang. Malaikat Jibril ge bingung, aina kubur Muhammad? Di mana Gusti kuburan Muhammad da tos neplak sadayana. Nyuhunkeun ciciren abdi ari pete mancur cahaya tina kubah khodro, kubah tempat disimpenna Kangjeng Rasul secara jasad dan rohna mah tos rajiun ila rafiqil a'la tos mulih ka Allah. Ari pete mancur cahaya. Oh itu neangna teh kudu capek malaikat Jibril mada mobil Innova mah geus malaku da pom bensinna geus eueuh kilang minyakna geus beak pengeboran minyakna geus eueuh teu make pesawat da apturna bahan bakar pesawatna geus hancur teu numpak kuda malaikat Jibril mah cok we aya di ditu
di makom Kangjeng Rasul ditepak gun ya Muhammad gun ya Habibullah langsung gugah da eta mah Kangjeng Nabi rada naros bari jeung semu nyentak ka malaikat Jibril anjeun mangaganggu kaula teh nuju nikmat aya di lebet kubur sabab kalau jalmi anu soleh kantenan sekelas Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangsolehna jalmi sadunya panguasaina we urusan ibadah masa dunia Kangjeng Rasul menikmati segalanya di dalam kubur raudhatun min riyadil jannah hiji taman tina taman surgana Allah kanggo Kangjeng Rasul mudah-mudahan urang sing katurutan amin ya rabbal alamin Muhammad labbaik ya Jibril Allah manggil anjeun di aras abujengan Kangjeng Nabi Muhammad anjeun geura ke surga diberi hisab tanpa dihisab tanpa ditanya Kangjeng Rasul manolak Gusti abdi moal lebet ka surga upami umat abdi teu acan lebet margi abdi di dunia seueur janji-janji ka umat abdi sahajalma nu bager ka anak yatim ana wakal firul yatim kahata ini kaula jeung minyak anak yatim seperti ieu dua ramu ieu tingali jajangkung jeung curug teu jauh jadi ka surgana teh Kangjeng Rasul ti payung urang nuturkeun anu mikanya ka anak yatim maraneh ge nyalaah ka anak yatim ngan sok ngeuleuh heula beungeut indungna lamun indungna ruhai cayan nyaahna teh bebeakan sabab aya udang di balik batu aya anjing cai bahasa kolot urang dieu mah nya kitu tapi lamun anak yatimna teh indungna teh nini jawab petot sabaraha marena 2000 lamun indungna ruhai cayan ya bangsa umur kepala dua lah gitu 2,5 dek oge sok panggil mah aing taranya ahan duit dangalana dibabarina mentak ku aing dikeun deui we tapi ditungtungan ya geus kana jajan mun aya nu ameng ka mama teh kedah ngabuk nya atuh sampun aya lalaki ulin ngamuk we budakna teh dicancang mafia dilawan hadirin Kangjeng Rasul nyarios ya Rob abdi moal lebet ka surga nyarira mana umat abdi sok sholawat ka abdi panjanji abdi mana jalmi nu mikanya ka fakir miskin panjanji abdi duh di urang lu aya pamimpin juga kitu nya we lurah we lanannya lurah lamun aya kitu nu kitunya begitu dibere duit ku nagara aya duit naon wae kitu lah gampang bagian abdi fakir miskin lah wah lagi sekian 10 periode gue mengenang lu oh ya kumaha tuh dah boge gitu ayo memang jadi sok sigan ayo geus jadi ayo memang jadi sok surah seuri sarana sarengnya si goblok teh ayo geus jadi tanya ke kena malam monyetnya betul ada uing ngomong dah arana mah tong-tong jauh dewe kan ngomong ke naik padahal lurah suka luyu kabeh ieu mah nyaho ayo oge hadirin ulah deui saur Allah ya Muhammadu inni haramtu jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta wa inni haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka wahai Muhammad kekasih kami nu agung ngaharamkeun ieu surga didampal ditingkat disentuh dinikmati ku sakabeh para nabi lamun anjeun teu acan ngadampal moal kabeh nabi haram asup ka surga lamun anjeun teu acan kami nu agung ngaharamkeun sakabeh umat rek asup ka surga menikmati surga lamun umat anjeun teu acan menipanggang bebeakan di umat Kangjeng Rasul lahir urang pada saat dunia geus rame
nu baheula mah sagala leumpang aya nama mobil pesawat nu baheula mah hayang aya keperluan jadi tean aya mah zaman handphone bebeulieun balanya nu bukti online wae teu beda laku tukang dagang di lemur mah nya nikmat ari ka surga pangeulana amin ya rabbal alamin deui mah saur Allah saur Kangjeng Rasul Gusti abdi mah teu tega ningali umat abdi. Nah Allah ngadau Jibril kudangkeun ku anjeun pesawat-pesawat nu dibangun ku jelema waktu di dunia. Pesawat mana ya Rob? Kapal pesawat anu mana nu kudu diudangkeun? Adem Air hilang teu balik deui. Lion Air jatuh di Tanjung Lesung Kerawang teu balik deui. Sriwijaya Air murah. Bulog nanti Fitria Air, Garuda Airways, Saudi Airlines, nanti Uni Emirat Arab, Etihad, United States of America, bea pesawat geus eueuh kabehanana. Mana Gusti Jibril lain pesawat nu eta, tapi pesawat nu dibangun ku jelema waktu di dunia. Nah, masjid malaikat Jibril mah ngagebrek we kana jagat brek haudang masjid nu pangpaeuna dihudangkeun teh Masjidil Haram, nu kadua Masjidil Aqsa, katilu Masjid Nabawi, nomor kaopat Masjid Al-Inba nu aya di Situwangi, hasil keringat pulang Situwangi sadayana. Mata ari masjid mah bangunan boleh roboh tapi manfaatna nepi ka akhirat mata tanah masjid mah ulah diganggu gugat sabab manfaatna dugi ka poe kiamat. Ari ngaranna pesawat pasti diarep aya pilot supir di dieu aya tukang adzan robot tadi dia pilot sing apikan dibawa ke pesawat penumpang narubah hati-hati kalian dan dengekeun ka parajengan sial mengarasa kurang pasehat maca Fatihah atau kopi banguseun mun musa ngajadi eureun tong jadi imam dengekeun kiai mun maraneh bener rumah sama maca Fatihah kurang beres aya ngageureug-geureug mundur ngaji deui ka ahli tajwid. Mungkin itu eureun tong jadi imam di bawah itu penumpang loba. Sok mawa mobil ka Cianjur elok penumpang mabok kabeh tapi supirna cager nepi moal. Balikeun ayeuna mah penumpang cager kabeh supir mabok nepi moal. Tah gitu. Yang tahu diri. Hadirin. Ya adan. Sok ade adan kan atuh ceuli. Baheula keur orok di adanan tuh. Iya. Pas tadi adanan baheula keur orok sebelum mah. Ari ngadenge adan teh ayeuna maju. Teu mantung make ngabangus kagok. Emang lamun ayeuna dianggeuskeun isukan pagawean eueuh deui. Aya keneh lain isukan ge. Atuh keneh aya mah isukan gawean deui. Da eta nasi kurang Situwangi teh sok cek heula ku aing. Ari salat lebaran kabari pinuh teu? Ari Jumaah pinuh tara tiap Jumaah. Moal ari masjid magrib sabaraha jajar. 3 ari Isya, 2 jajar subuh, ari lohor jeung asar. Lah. Ari adana kadenge teu. Aing mah hadirin, ye. Hadirin. Di dieu teh kata aya di payun teh di dieu teh. Dia tengah teras. Lamun ayeuna mah hayya 'alas shalah. Eta teh sarua di surga eta teh. Cobaina urang mikir lah. Maraneh teh dangdan are ka kota. Teh naik elok ka Cianjur. Elok teh netem ka hilir, mun teh ka imah uing kapung ka ditu. Bari kitu ka dieu anyur. Maneh teh geus dangdan geus mawa kardus. Ari elok datang maneh teu naik nepi moal ka Cianjur. Jual elok nu ieu teu naik, nepi ka elok nu ieu geus balik deui ti Cianjur.
maning can naik kene punten cager ge lo nu kitu cager ge lo ieu teh urang teh asal di surga rek balik ka surga aring-aring Adam ngajedog cager ge lo jadi nu ngadenge Adam teh ieu berjamaah teh jelema jadi nu kitu teh jelema jadi abdi teh ngaji teh hareupeun jelema ngaji saingan tapi dah diomongkan gitu teh dah dengan penuh pengakuan teu amal anu nah we nu ngomong apa dia mah kieu da tarake sarua maneh jadi ieu mah seru jeung reregan nu ngomongna nu burung nu ngadengekeun anu nyantai we tenang ayo ngomong jeung edan jeung nu burung mah no problem eta kasih niranda tapi niatan aku juga tos itu teh dol we rumah datang meureun almarhum Wahaji As'ari meureun minangkana ieu minangkana kada minangkana yo Wahaji Asep janggo sareng almarhumah Wahaji istrina ditanya ku tukang adan ku ieu tadi payu kanektor bade ka mana bade ngiring numpak sabaraha jumang tanahna wakaf di abdi dina kelas VIP pangpayuna lega jokna ge makanan fasilitas sagala aya mudah-mudahan marantena nu disebatkeun dieu singkina kanan amin ya rabbal alamin yo deui saya almarhum almaghfurlah pun lanceuk Ki Haji Muklis Murtabo nu dihawalkeun ayeuna tanya bertukang adan teh bade ka mana jadi ngelebat sabaraha numang sanajan aya tanah lamun propor ieu nu ngokolotan ngabangun moal anggeus-anggeus ieu nu ngokolotanana cari dina jok pangpayuna kelas VIP deui doli jelema bade ka mana ngeuring lebat sabaraha bantuan semena ti abdi kabeh jok kanji ngajajar batana ti abdi ieu nanti ieu doli jelema sabaraha nyumbang abdi mah gawe teu mimiti tapi gak beres teu pernah aya bayaran aya na dihareup jokan wa terus maju jalan teh jelema kana maneh niru lebat sabaraha nyumbang gawena dibayar teu maneh gawenya kuli mantap goblok keluar oh nya teh siap pilueun nah dengekeun we jo deui puluh ting RT dengekeun lurah begitu batur kendala hargi dia nu gawe kendala malungkeun jeung coklat sabungkus kanu gawe pan atuh menang sapaat balik ka mana geuring lebet sabaraha nyumbang sabungkus cek malaikat nangkel dina bemperna ibu-ibu anu sok marap anu damel digilirkeun milu ka jero bapak-bapak nu ukat akut ngesam luput teket milu ka jero nu sabungkus luar nangkel na bemper tempat duduk di jero aya keneh ari ieu penumpang kalaka nangkel biasana nu sok nangkel hiji nu sok mabok nomor kadua nu mayar masuk tutup pintu hidrolik tinggal tekan tombol otomatis begitu penuh pesawat diberangkatkan pintu nutup sorangan ieu nangkel di luar masuk pos pemeriksaan sahadat sholat zakat beres lewat ditanya giliran pos infak malaikat meriksa di parab aya kontrol di jalan oke ayeuna di luar lurah maka di luar sabungkus bagaimana nyumbang leutik cek malaikat selamat jalan sampai jumpa ditijak nepi ka dinya naudzu tah urang sadayana di mana aya pembangunan masjid lain ieu wae di mana aya pembangunan masjid tompo jeung teuing saeutik tapelkeun harta urang untuk pembangunan masjid mudah-mudahan sadayana sing ngampih sing kacana ku masjid ieu menuju surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin datang meeting nagar para pemuda panitia sadayana
Haul ayeuna mah hoyong dipangaoskeun teh di samping kumu balik dina tebih kan telur kedah aya malah hawe cenah ulah eueuh pura-pura diuk atuh di dieu nya tadi negara hadir cari kan pek teh dari geus aya mah anger we ku menjabak mic-nya hampura lamun bahasana kasar hampura da malin makhluk halus. Nah itu nu salajengna hampura paragos ngabahas saul makin ku bangsa mukarrom jalanan waktu parantos wengi MC masih cing we nu salajengna pembacaan ayat suci